Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, urang patepang dangu deui dina konten dongeng Sunda ti kanal YouTube Capruk Radionet. Salah sawios kanal YouTube anu mintonkeun konten-konten seni, budaya, hiburan sareng sakudak sakedikna aya informasi. Pamugi kabar kaum dangu netizen sadayana sapapaosna aya dina kawilujengan dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala ditebihkeun tina sasalad COVID-19 oge hasil sagarupi anu dipimaksad. Tekendat sim kuring ngaturkeun nuhun kasakumna pangrojong para wargi kaum dangu anu mangrupi manco kana konten-kontena, anu parantos subscribe, anu nge-sharekeun atanapi ngabagikeun link kontena, anu nge-like oge anu nyerat komentna. Kanu name sumping, wilujeng sumping pamugi konten-kontena kaanggo supados aya notifikasi ngeunaan konten anyar anu medal mangga diklik wae seratan subscribe anu aya di palih handap katuheun videona. Tah, subscribe. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, sim kuring ayeuna nuju medarkeun hiji cariyos anu judulna Anak Titisan Iblis, anu mangrupikeun lajengan tina cariyos Balad Siluman karangan Rudian Sah. Ieu cariyos anu hanca teh nuju medarkeun Jaed sareng Rukmini anu gaduh rencana hoyong ngalandongan adit nyaeta putrana Randi. Kumaha cariyos salajengna supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang lajengkeun. Aduh, entong waka atuh Kang, entong ngorondang. Naon eta ujug-ujug nang ngorondang we. Aduh, karekan gejo geus salah maca. Bener dong irakeun. Ulang. Entong atuh Kang, entong ngaronda. Abdi keung Kang. Jabanding akang sieun kumaha onam. Cek Rukmini, tapi ieu teh hiji tugas Rukmini. Lamun akang teu ngalaksanakeun ieu tugas, akang era ku kipuhu. Piraku akang teu miluan wae ngaronda, satutas kamari-kamari henteu miluan. Ayeuna atuh waktuna akang meureunan turun ti peuting, ngaronda bareng jeung warga sejen. Nyadoakeun we atuh Kang Randi, cinggera mulang deui ka ieu lemburnya. Duh, satutas dirina ngalap deui ilmu kawasna mah di Cirebon teh. Walon Jaed, Kang, pindah deui we atuh yuk. Neangan lembur sejen anu sakirana bakal aman pikeun urang Kang. Urang ngungsi. Irpan jeung Adit cuang bawa ku urang Kang. pokna deui Rukmini nembrakeun usul. Ngadenge Rukmini nyarita kitu Jaed tembong ngadon ngahuleng. Hatena kapangaruhan oge ku caritaan Rukmini. Saliwat aya pikiran anu sarua mending keneh ngungsi beureunan. Neangan lembur anu sakirana bakal aman mangsa dicicingan ku maranehanana duaan katut barudak. Tapi eta pikiran teh gancang ditakis ku Jaed. Teu hade lamun teh mah dirina kudu ngungsi ngaculkeun kabeh tanggung jawabna. Ti mimiti ngajagaan imahna Randi, ngajagaan barudak. Jeung deui lamun ayeuna kabeh seug kudu indi teh ka lemburna puguh sarua keur genting. Neangan lembur sejen saaman-amana oge cantang tuh aya tempat anu bakal bisa dipake ngarareb ku maranehanana. Oge teu gampang para wage kaum dangu mungguh barabe ku kaayaan waktu harita anu puguh samporet pikeun ngagayuh kawanci peuting teh estu tereh nitih kamangsa. Jaed kadenge manehna nyarita deui bari neuteup ka Rukmini. Nya, keur saheulaanan mah cek akang oge wayahna Rukmini.
Ulah aya pikiran hayang ngungsi. Puguh ayeuna mah keur kaayaan barabe kieu atuh. Wance peuting tareh sumanding. Biheung urang bakal bisa ngalakukeun kitu. Sok ayeuna mah atulah geura tenangkeun heula hate. Teu kudu tagiwur. Anguran mah kurang teh terus kadua ke pangeran. Mudah-mudahan ieu masalah teh terereng se. Nya jabaning oke akang teh mungguh teh sanggup Rukmini ari kudu ninggalkeun tanggung jawab mah. Ye, bari nage Rukmini ye. Rukmini ge oge bisa ngarti meureunnan ku kieu kaayaan. Piraku imana Kang Randi kudu dicoekeun onaman. Ngungsi ka lembur urang apan sarua keur genting. Ya mohon atuh Kang. Insya Allah abdi bakal kuat yang harapan ieu masalah babarengan Kang. Ari pamadegan akang kitu mah. Ya gitu. Syukur atuh Rukmini. Nya mana kitu oge Rukmini bisa ngarti meureun kana kaayaan. Ayeuna. Ayeuna mah ya cek akang ge urang ngadua. Anu saheulaanan mah Irfan bisa cager deui. Satu tas ditarekan kungkong cengli isukan. Amin Kang. Tapi ari Kidamiri teh ka mana cenahnya? Taya kabar deui. Nah, atos uih kitu ti puncak Gunung Manglayangna. Hoyong apal. Nah, hasil eta mangkluk teh aya anu meruhkeun. Ya, cenah mah geus balik eta ge. Geus balik Rukmini. Akang bieu di jalan panggih jeung Bitarsih pamajikanana. Ngan hanya kal. Eta teh geuningan upaya Kidamiri teh gagah Rukmini. Paranormalna kalakah tepar. Jawabna Jaed anu memang can apaleun kana jujutan anak Kidamiri anu sabenerna mangsa indit ka Gunung Manglayang. Sabab ku Bitarsih ngahaja teu satarabasna diobrolkeun ka Jaed nalika panggih di jalan tas ti pasar. Ari Kidamiri kumaha ayeuna Kang? Geuning teh aya ngaliwat-ngaliwat ka dieu. Biasana oge sok ngaliwat kaburuan lamun Kidamiri arek ka kebon teh. Nya tadina lamun aya ngaliwat bade ditaros ku abdi. Ya ari cek Bitarsih mah Kidamiri teh tuluy ngaringku kacapean meureunna tas lumampah jauh. Matak engke lamun akang ngaronda sakalian arek nempo ka ibahna kitu. Akang arek nganuhunkeun ka Kidamiri. Dumeh anjeunna geus ngupayakeun sangkan lembur aman deui. Nya ge gagal. Nya tetep we gede jasana. Kudu dihargaan Rukmini. Kitu kaayaan di imah Narandi harita para wargi kaum dangu. Guntrengna Jaed sareng Rukmini. Nya khususna di pilemburan anu memang keur teu aman. Urang samper kaayaan Randi ayeuna anu masih keneh keur aya di Cirebon. Manehna mangsa cicing di Cirebon terus tirakat jeung puasa nyumponan sarat. Eta teh pikeun nyampurnakeun ngasah kekuatan batin sangkan bener-bener masagi kacangking ku dirina. Tapi salila Randi ieu dirina memang can apaleun kaayaan di pilemburan. Dirina oge teu apaleun salila di Cirebon teh aya saurang wanoja anu neundeun hate ka dirina mangrupa santriwati di eta padepokan. Ngan teu kuhan teu eta kaayaan teh mungguh jadi bibit berwit masalah anyar ke Randi. Ari sababna si wanoja anu neundeun rasa ka dirina harita bet aya anu ngisi kudi. Tapi kadina hiji waktu si wanoja aya nu mentog ku hiji santri lalaki anu memang eta santri lalaki teh aya rasa kadoa leutik ka eta wanoja kalawan dina waktu anu geus lila. Malah manehna kungsi nyarita kieu sagala rupa ka eta wanoja sawaktu bari jeung mentog teh. Wih, aja akrab-akrab pisan ku karo wong sing jenenge Randi ku. Wih, kok kaya sing naksir karo wong iku je.
Akang sih kurang penuju. Kalau euis kakean par karo wong lanangku. Cek eta santri lalaki nembrakeun rasa katimburuanana ka euis. Anu sok padahal mah randi wae teu nyahoeun lamun harita aya santri wanoja neundeun hate ka dirina. Tapi naha timburuan. Sedangkeun ari euis puguh jadi tugenah hatena harita sabab teu puguh jol aya santri lalaki wani mentog kitu ka dirina. Euis puguh teu tarima ku eta hal. Matak harita euis gancang nembal. Duh, punten we nya Kang Lukman. Napa sih Akang bet wani-wani nyarios kitu ke abdi? Ari praosan abdi mah ben bae akrab ge sareng Kang Randi ki. Langka maksud apa-apa. Justru Kang Randi teh dewasa wonge. Cariosanana, kata-katane, seueur pulunganeunana, akeh pelajarane. Tembal euis kalawan Daria anu mungguh pikeun Lukman mah matak nyeredet kana hate gudawang taya papadana. Samemeh ngaleos Lukman kadenge nyarita deui. Aja kaget euis, pangna Akang engkenen ki. Memang aya maksud anu tangtu ka euis teh. Jeung bisa wae euis ayeuna beli apa kana perasaan Akang ki. Tapi Akang sih yakin ning siji waktu euis ge bakal bisa muka hate keur Akang. Cek Lukman bari gancang ngaleos ka kobongna bangun anu hoream deui loba carita. Tapi pikeun euis mah waktu ngadenge caritaan Lukman bieu teh dirina puguh rada kaget oge jeung teu ngarti naha Lukman bet bisa nyarita kitu ka dirina. Apan salila ieu teh Lukman ngan ukur nganggap adi ka dirina teh. Teu leuwih teu kurang. Lebah dieu ku ayana eta hal teh geus pasti dina waktuna engke bakal datang baris timbul masalah gede. Cohagna mah uru ara katut pabentaran paham bakal lumangsung jadi binih gogoda ke Randi. Samemeh urang terus ngaguar lalakon kahirupanana Randi kumaha engkena. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun kaayaan di Pilemburan. Nyaeta di lembur Narandi. Harita geus nitih wanci kapetingnakeun jaed geusing kieu manehna arek ngaronda bari jeung mawa bedog. Karek ge ngasok geus dialog deui Kang Caca kumaha eta. Nyawayahna atuh da saeutik-saeutik yuk. Nyamper heula ka Randi ayeuna jaed deui kitu ieu mah. Atuh udah bulak belok kieu carita teh nya. Pan jalan caritana kieu. Nya tuh sok-sok kumaha dialogna. Nya sok atuh. Jadi saya Rukmini Akang keluar heula nya. Rek ngaronda teh sarta doakeun we Akang cing salamet. Rukmini oge wayahna kudu ludeung ditinggalkeun ku Akang ngaronda ye. Omat eta mi HP barudak. Rukmini Kumaha Kang? Ini sugan teh geus sare. Cing tibra ka dinya sare maksud teh. Tong aya pikiran naon-naonnya. Cek jaed samemeh manehna terus keluar ti jero imah. Rukmini sabari dumareuda terus nembalan. Nya, mangga atuh Akang, wilujeng angkat. Urang sadaya cing aya dina kasalametan. Tembal Rukmini. Geus kitu mah atuh jaed terus keluar ti imah, laju ka pos ronda milu gabung jeung warga anu ngaronda. Ayeuna urang ngagilir ka Nyai Cang Kurileung para warga kaum dangu. Peuting harita Nyai Cang Kurileung manehna kabeneran geus rengse marancahan awakna si Sukmara anu ayeuna geus robah deui wujudna jadi pikasieun.
Nyai Cangkurileung kadenge harita manehna keur ngomong ditujukeun ka si Sukmara di barung jeung netep seukeut. Oh. Hey, Sukmara, Andika, penting ieu waktuna gesan anjeun males dendam ka jalma anu ngaranna Damri. Damiri. Paragatkeun nyawana ku maneh, ala jantungna sarta hakan ku maneh. Jeung omat tong poho. Andika, kudu bari mawa bali orok, baby. Pikeun jadi obat kula, nambahan awet ngora, mangsa tugas geus rengse. Alright, don't forget, okay? Balikna, kudu mawa bali orok. Sarta hiji deui. Omat, penting ieu Andika, cukup ngakan korban teh hiji jalma heula. Okay? Cukup hiji. Luyu jeung ketangtuan ti diri kula. Jangan banyak-banyak, jangan lebih-lebih. Satu saja. Okay? Ngerti? Ceuk Nyai Cangkurileung. Si Sukmara kadenge manehna ngagerem nembongkeun sihungna anu ranggeteng. Leungeunna hareuras meberkeun ramo-ramona anu katingali kukuna paranjang tur hideung jabading seukeut. Kituna teh si Sukmara memang ngarti kana caritaan Nyai Cangkurileung ngancan bisa kedal. Nyai Cangkurileung tembong nyerengeh seuri tuluy kadenge nyarita deui. Oh, syukur. Ari anjeun geus ngarti masuk marah. Juk, ayeuna mah geura indit, tong lo baleleda. Hurry up, gawat. Geura laksanakeun perintah ti diri kula. Hayo. Ceuk Nyai Cangkurileung semu nyentak. Atuh si Sukmara oge kadenge manehna ngagerem deui leuwih tarik batan tadi, sarta awakna langsung ngagejeleng luncat keluar ti jero imah. Gejeleng kolebat les. Bari badanna tuluy ngolebat nembus ka alam peuting anu poek ngajug-jug ka pilemburan. Hiliwirna angin peuting mungguh memang sok nguatkeun pirasat anu kurang hade ka tiap jalma anu memang kaparengan keur kaancam bahaya naon bae anu bakal tumiba ka dirina. Saperti halna anu kaalaman ku Kidamiri harita. Eta peuting bet ngadadak hatena teu geunah rasa. Rek sare kalakah bayeung yang hareudang jantung ratuk tetunggulan. Ambut tarsih pon kitu deui sarua dirina ngarasakeun kana eta hal. Aduh, jika bu, eta badah hihit teh, mani hareudang teuing teh. Jaba ieu hata teh bet asa tegarenah rarasaan. Bakal aya kila-kila naon cenah ieu teh ambu. Beuting ieu bet asa beda siakna. Ceuk Kidamiri mangsa keur diuk dina bibir dipan tempat sare. Malah manehna harita ngahaja awakna kaluhur buligir teu make baju. Ngan kahandapna wungkul make pangsi hideung kesang badag kesang lembut renung dina tarang. Kelalanan abahna cuang cokot hihitna di dapur. Jeung kami ge meni sarua deui abahna ieu hate meni asaratung tutunggulan ieu. Jeung sasebelakan teu puguh rasa ieu teh. Tembal ambut tarsih bari ngalengkahkeun sukuna are ka dapur nyokot hihid. Ambuna, gawat geura cokot hihitna ka dieu. Da kipas angin can kabuli ieu teh. Hihid we, hihid amun harudang kieu teh. Ase kalakah ruksak. Kemana wae teh. Abah teu kuat harudang. Bukan ieu keun hihidna. Walona deui Kidamiri teu sabar. Ambut tarsih rada nyereng harita nembalan deui. Tuda lain dibenerkeun asena. Kita tuh
Kelanan ieu abahna kami teh kudu leumpang heula piraku ngagajleng sajorelat ka dapur. Ai can teh tara sabaran manehna mah dasar geus kolot. Pokna Ambu Tarsih bari ngingking ka dapur. Teu lila kurunyung Ambu Tarsih geus datang deui bari mawa hihid. Song diasongkeun ka Kidamiri anu gancang nyokot eta hihid. Abahna itu di luar suara anjing meni babaungnya eta tuh. Sok sieun wae dedemit Durjana teh datang deui ka lembur urang abahna. Ceuk Ambu Tarsih deui mimiti nemrakeun rasa kahariwang dina jero hatena. Sedengkeun harita Kidamiri anu keur ngageberan awakna ku hihid kalahkah ngawalon kieu. Wah, bae atuh Ambu. Lamun eta dedemit datang deui ka lembur urang, buah arek nyokot abah ayeuna mah. Abah mah geus siap Ambu lillahi ta'ala. Cenah atuh ngadenge kitu Ambu Tarsih teh jadi tuluy ambek ka Kidamiri anu jadi salaki. Pedah ngomongna bet sompral. Ih, ieu mah ganeng abahna nyarita teh bet ka mana karep. Lain aya kadua eling batur keung ieu mah kalahkah ngacapruk. Abong dina capruk radionet. Beungeus geura sare ayeuna mah abahna teu lieur. Pokna Bitarsih anu terus kaleos kaluar ti jero pangkeng tempat sarena Kidamiri. Muru ka pangkeng tempat manehna sare. Sedengkeun kaayaan di luar memang karasa bedana. Sora anjing anu babaung di kajauhan mungguh ngageterkeun hate anu keur ngararonda. Jaed katut salapan urang warga oge anu harita keur anteng ngarobrol di pos ronda malah caricing teu ngider kampung. Malah jaed sorangan lateh manehna poho kana niatna anu arek nepungan Kidamiri ka imahna teh jadi kapopohokeun para wargi kaum dangu. Pangaruh tina rasa kakeung eta. Di tempat anu poek kahalangan kurungkun manjah oge kebon jagong, tembong aya jirim anu ngolebat cepetna keur ngaliwatan imah warga. Eta jirim terus ngalayang nincakan suhunan imah warga anu sejen sarta terus euteup dina suhunan imahna Kidamiri anu paling akhir. Curela tap celeg. Sing horeng para wargi kaum dangu. Eta jirim anu datang teh tetela si Sukmara. Anu kadatanganana mungguh taya anu nganyahoankeun keluarga saurang oge. Cerep kelaweng kenteng imahna Kidamiri hiji-hiji dibalang-balangkeun ku si Sukmara kahanap buruan imah dina kaayaan parotong. Ambu Tarsih anu karak ge ngalenyap pisan sare joal ngorejat lilir hudang tina sarena. Sabab kaganggu ku sora anu pating guluprak murag kana buruan di luareun imah. Ambu Tarsih laju ke pangkengna Kidamiri anu terus ngageyah-geyah Kidamiri anu memang geus rada tibra sarena cenah hudang kituna teh satengah ngarewos. Abahna, hudang, abahna. Tempo itu di luar aya sora anu pating guluprak. Cik, gerateang abahna hudang. Itu bisi aya naon-naon di luar, abahna hudang. Ceuk Ambu Tarsih bari nyelang manehna tanggah ka luhur lalangit kamar ngadedengekeun sora asa aya nu ngatayep di jero para. Kidamiri tembong ngulisik bari panonna rucang riceng ret ka Ambu Tarsih tuluy tumanya. Aya naon Ambu? Batur keur sare ieu moal kalah ngaudangkeun. Kunaon? Sono? Ieu mah lain atuh abahna. Tadi para aya sora anu ngatayap.
bari teang di luar geura tadi aya sora anu pating kuluprak anatana. Kami mah keeng abahna keeng. Wah, eta mah pira beurit bu abu. Nah, borangan-borangan teuing asana teh. Kawas lain di imah sorangan bae. Ceuk Kidamiri bari terus hudang tina tempat sarena. Bareng jeung kitu kadenge harita aya sora anu ngeurekesan bilik lalangit kamar dituturkeun ku jirim si Sukmara anu ngagejelik ka handap nobros lalangit kamar. Bilikna gorowong saawakeun manehanana. Barabat sek celeg. Atuh boguh we Kidamiri katut ambu tarsih teh jadi pating raranjuk kaget. Reuwas maranehanana komo satu tas di jero kamar harita aya makhluk anu pikasieun. Aduh alayu kabahna teu deuleun naon abahna. Jurik di mana eta? Ambu tarsih kot ka ngadegdeg harita. Leungeun kencana pageuh nyepengan kana pepeuteyanana leungeun Kidamiri anu katuhu. Kidamiri oge harita sarua deui manehna reuwas jeung soak ku eta kaayaan. Panon mencrong ka si Sukmara anu sarua keur mencrong ka dirina. Dina sorot panon anu semu hurung lir ibarat mata macan bae anu siap pikeun ngrekep mangsana. Si Sukmara nembongkeun huntuna anu rangeteng ku sihung. Tolong! Ada demit! Tolong! Kidamiri jeung ambu tarsih untung na teh duanana joa ngagorowok tarik minta tulung harita teh. Ngajadikeun warga anu keur ngararonda pon kitu deui warga anu aya di jero imahna masing-masing rabul kalaluar ti jero imahna. Waktu ngadenge aya sora anu minta tulung datangna jelas ti imahna Kidamiri. Antukna kabeh warga pada singkil marawa alat yang dijadikeun pakarang sewang-sewangan. Geus puguh ari bedog mah pakarang andalan meh kabeh marawa harita teh. Satuluyna kabeh ngabring muru ka imahna Kidamiri. Sabab kabeh yakin yen Kidamiri ketut ambu tarsih pisan anu bieu ngagorowok menta tulung teh. Kaayaan kitu teh bareng jeung ngamukna si Sukmara mangsa ngabinasakeun Kidamiri katut ambu tarsih babarengan. Nyingkah ya kaitu. Nyingkah kaitu sia. Demit. Nyingkah. Tuana tuawuh sia aing. Nyingkah. Jeung Kidamiri dina sesa dirina hirup. Abahna. Awas. Ambu tarsih anu terus ngahod-hod ti tukang harita kadenge deui ngagorowok. Waktu nempo kolebatna badan si Sukmara ngajambret kana ganggerong oge dada kencana Kidamiri anu awakna geus ngajungkel ka tukang. Sarta Kidamiri kekerejetan ngalepaskeun nyawa. Teu wudu, ambu tarsih oge kudu ngalaman hal anu sarua. Dirina kudu kalengitan genggerong katut jantungna terus nyawa ku si Sukmara. Si Sukmara tembong ngagerem. Dua leungeunna nepakan kana dada waktu manehna ngadenge ti luareun imah loba jalma anu keur ngaromong. Bari biwir baseuh keneh ku getih sunggut ngagayem jantungna Kidamiri katut ambu tarsih anu kiwari geus jadi korban kabiadabanana. Seceleng! Saterusna si Sukmara langsung ngagajeleng deui ka luhur kana suhunan imah Kidamiri ngaliwatan para reg. Manehna cicing sakedeung bari mencrong ka warga anu beuki gandeng wae peuting corowok di handap. Astagfirullahaladzim.
Itu naon? Bo, dedemit. Dedemit. Ayo, orang kepung. Bodaran, oi. Tong diberi ampun. Namoy. Cuang bodaran eta mangkluk teh euy. Tuh tinggal itu rek turun. Kepung. Cek warga bari kabeh ngepung si Sukmara anu ngahaja turun kaburuan imah. Buuk si Sukmara anu panjang kadenge ngagesrekan kana taneuh. Panon buringas cingceng nitenan jalma loba anu ngepung burilingan awakna. Jaed anu sarua milu ngepung si Sukmara bet jadi inget ka Halimah. Terus ngagerentes ngomong sorangan dina jero hatena. Aing bet jadi inget ka si Halimah ieu teh nya. Nempo manehna teh bet inget ka si Halimah ieu teh. Aduh, anu duka teuing manehna ayeuna aya di mana? Jeung ayeuna mah di pelemburan teh aya makhluk anu keur ngahabuk ngaresakeun warga ieu. Aduh, milik dia rupa mah ieu teh bet lain dedemit, lain jurik ieu teh. Tapi dongengna cag nepi ka diheula ieu teh. Ieu mah baku ari keragot teh kalakah dicageun nya para wargi kaum dangu. Rupina dugi ka dieu heula dongeng Sunda anu judulna Anak Titisan Iblis karangan Rudiansah. Kumaha terasna eta usaha ngepung Sukmara teh naha hasil atanapi henteu? Mangga teras manco dina terasanana di kanal Capruk Radionet. Pamugi aya hiburanana, aya mangpaat sareng hikmah anu tiasa dicandak ku urang sadayana tina sakur dongeng anu dicarioskeun. Sim kuring tekendat nara dihapunten, wirehna seueur kekirangan sareng kalepatan dina maoskeun cariosna. Poh bilih aya nu kasabitna menuju alit kasebat asma dewasa sanes kae ngahaja-haja mung saukur kaleresan bae. Sim kuring sejamit mundur. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baktos.